أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae, kajun ngaji ka mamana ge, ngaji ka Irak, ngaji ka Iran, ka Mesir gitu bae, ngaji fikih gitu bae, kos tu taruh tarik Allahu Akbar. Tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain, didinya teh nyieun yakin. Urang ibadah supaya datang ka yakin, yakin teh dijieun posna 9. Pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal. Pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang made ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang menyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngan datang ka sungut. Ieu makan lalawanan anu tadi, pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah, sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR, lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna, tapi pan menteri agama nu itu dipenjara, nu ieu dipenjara. Pan eta teh jelema pinter tapi kan dipenjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat, dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara. Eta teh akibat penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok? Ambalaya PNS nu mabok. Nu mabok gimana nalaga? PNS di mata negara dek bener kumaha aja PNS lagi mabok. Teu percaya sia kaing. Teu percaya sia kaing. Percaya teu? Atau percaya aja nang sia? Nya orang sia. Bahwa PNS marabok. Tes urin pernah PNS Tangerang, tes urin nu mabok sabaraha je barang sana marabok. Nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim. Timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta. Ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari, kota mabok. Marabok kuari sadarina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut
saya mau dong garuk domba. Aduh, masya Allah. Nah, iya teh ya, lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakan 99. Sok sebut ku anjeun pakai menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asma'na. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat geus luhur doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Ieu maka pangeran, ieu lain. Gimana we yakin atuh kitu-kitu keneh. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan. Jadi urang dulu ibadat ya lambang keyakinan lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya. Jelema ke gereja oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan kitabna beda-beda. Urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat oh keyakinanna ka Allah. Keyakinanna tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana pasar? Set. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinanna tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak? Jam 12 angel kana ieu meski rada turun tak keyakinanna. Turun. Yalah, tenang jalanan. Berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12. Aing ini kayak selenya. Aing hasil ke kudang ke Gusia. Turun jasa tama keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan deui itu budak. Yang emang ada yang enak. Geus terek adab tah. Geus terek adab tah. Henteu rada deres tah anu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar oh asar, ke magrib oh magrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Oh zuhur salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam salat Allahu akbar Allah oh asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae mari. Eta geus rendah. Anu ge Allahu akbar Allahu akbar weh zuhurnya isu gege isu gede cekeun geus parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna guys.
Allahu Akbar, woi salat, cepat, berarti tinggi tak keyakinan. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang kadinya. Encan dia, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet, horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet dia asal azan cepet ya mah. Pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem, ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpah pohara, mimitina mah di alam. Aju angel sakena balikna. Orenganan. Orenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu adzan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopiana ge embung dengdek, kesesengitan. Sing ada tah. Lamun dek berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orang jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cek pamajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kenapa ngomong geus anak kurang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un cak majikanana boka. Jadi masih kene. Itu terserah di dinya mendek diteruskeun terus mendek gesan-gesan di boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Yang kunaon? Kaeng mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan. Ngadoan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakena teh. Atuh cenah anak urang ieu teh mah geus beres. Menang saminggu mau deh. Iya ya di anak di mana? Siap sering dia sama anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamaah atau ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan anak. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan, ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih. Awas. Takbir, pos ditartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqqa. Qala. Mustaqqa. Dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu udah jadi adzan. Ya Allah. Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar. Salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya. Kita digetatkeun di jero hate. Allahu Akbar. Sejak kaulah salat di jero Allah. Awas, isian kau sudah tari. Allahu Akbar. Kayak anu, aduh, can isi. Salli. Allahu Akbar. Can kaisian, magur ta can kaisian. Salli fadl. Allah. Benang. Tapi eta urang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Nah, was-was digis di itu udah setan sih anu mimitina digugu.
Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimi jangan mang kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan lana ge encan. Sholli Allah. Sholli Allah. Sholli Allah. Encan lagi encan siap. Sholli Allah. Panasan. Sholli Allah karena kamu kita sholli Allah sholli Allah Allah ayah salah saya guru nu kos gitu tah masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyanakeun mujana ke masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri wani anak patas dak setar dak Allah Masya Allah eta salat kita kos gitu itu asla. Nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu baik fikih gitu baik kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu baik ngaji fikih gitu baik kos tu tarik Allahu Akbar tapi lamun urang dek naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyin yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu fiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu ghairi subutu fiqori ghairihi ila Allah tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut iftiqorihi Adamu iftiqorihi ila ghairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subut iftiqori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah didilah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sabar as-sabru asma Allah sabru urang nu sabar engke bakal as-sabir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sabir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah qadiriyah tijaniyah usmaniyah naksabandiyah qadiriyah naksabandiyah khalidiyah thariqah tijaniyah thariqah berbagai-bagai seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep geus kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna teu meunang sambarangan geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunna ngaranna salik
suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang karena sifat, engke bakal karena afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin karena. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ciri urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar, bala tentara teh ieu dihandap sedangkan musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh, datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik kalur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa neuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi. Beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara kan tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae. Allah nu dideuleuhna. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianna. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah Allah. San wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon henteu mere duit tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah yang dibere tuh sia lain yang dibere mere ge tilok
lain maksud aing hayang dibere atau henteu sia sok meret henteu atuh henteu cenah ngajina ge di takal buah teh eta karasa pan gusia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kieu hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus merencak encan janjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia madak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuareng tadi aku deui geus kabehan lah nya sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na yang dibere urusan yang dibere jeung teu temu urusan aing salah aing bener-bener aing siang geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge teu embung lah embung wau geus dipentak enggak ada deh. Tah, iya kan gulak hati orang lempang ka Allah. Dijian seperti itu. Babari zikir nama ilallah, cau gede, ilallah. Aya di beren rada gede, ilallah, panjang zikir lagi, doa lagi geus kararieu kieu deui. Sugan teh geus naik deui. Udah deui. Seberes deh. Nah iyalah nu hese datang ke makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan qalbuna kana dunya kecenderungan qalbuna kana nafsu kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaranna lain bantrak-bantrakeun kobo geus karolot bantrak ka modar sanwal bisa. Tah moal lain pabagatan kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang Masya Allah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal gitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun ka mana moal sieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin ngaranna nikmat geus hirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar teu sieun ka pocong teu sieun ka kuntilanak ya teu bagus kitu aing mah jeung Allah jeung nu bogana awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing
keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku ka Allah tolol sia sieun kayak kuntana aduh panas itu balik ka raja aing aja pendi wah balik jana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet sieun ka dieu urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya oh di mana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia sia bicara calangap ge sia tenang Allah keur babarengan jeung aing ngaleos ujianana buaya geser maung bejakeun ku sia aya sia ngalalag aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok kuari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja pendi pas di maung dah wah hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk Allah ku baung dioyak-oyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keyakinan mah di dieu tah di kolbu jadi urang teh ibadah datang kayakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin ulah wakakan kos kitu renen teh mah luhur teuing dina perebah rezeki bae heula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana eta kecap saha kecap Allah sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat ya Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin mah cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh gerak mulai kurang dua ridet dari orang magahan ngaji tong ngaji jeung budak kadang ka imah kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbak sebuah moal ge kak ayo baca deh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalapar keneh kak euy nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung ngautang engke mayarna kongkorong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak dibaca ku urang mah ngagigeg beda mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos Kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah teh geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti geus mal naik-naik satungtungnya nang ngojek ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh
meng pelehe eta mah maksudna teu boga kayakinan satungtung jelema dagang teu boga kayakinan geus beres tani teu boga kayakinan usaha teu boga kayakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar geus kayakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana tuh sawah dijadikeun pangeran pabrik dijadikeun pangeran PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teh kabeulem gitu ku gas nanya ngobrolkeun torekat aja dagang nah kuarikan kos kadar itu kula sering jasa kula ditanya kieu torekatnya apa tahu dah saya mah enggak tahu geus aya batur aing mah nanya kasih moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu aya batur kalau situ torekatnya apa saya Naksabandia guru saya mau sono mursyid sono oh kalau mau udah saya ajak sono iya udah beres kebal ditanya situ dagang apa sih saya dagang gas alhamdulillah apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup mantap atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian jasa kita kalau nggak norekat nggak kenal Allah iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau nggak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cekan teh tah datangkeun kayaki set sok kumaha ieu datangkeun kayakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je numatak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang kayak beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin sokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit siapa beurit bandak wari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disumut di jero hate aing boga kayakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugih sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh dibedak atuh tinggal urang bae Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mam ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar
Keyakinanana encan luhur kene eta masa kitu. Mang, Mang, bangun lapar ya. Cicing, hayang dahar tah. Roti ayam. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti. Hei, ka babaturan ka dis ya. Pang nyalangapkeun. Calangapkeun. Ber roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, cek batur darah gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan, saya sedang bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata orang kanan lamun urang nyakina geus tinggi jasa diwapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, patang ada harta. Bohong para rakyat. Lamun teu dahar geus bahaya ieu mah ya, geus tahu tanagan mana mak. Mak, ieu geus teu daek dahar. Heuh sajeun bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun sah. Inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering, itu aing mah kudu seprit. Tuh eta aya keneh rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae. Sat. Rizkina datang ke mana? Allah nu ngatur. Urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna. Tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun. Atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok, boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu. Aki-aki gering kieu dihuapan. Urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang. Tah urang boga keyakinan geus dewe ka Allah. Cek pemajikan Kak, ieu bangunna cicing. Kak, barang balik Cici Longo ka jokos kieu Kak. Emang ngaji naon di ditu Kak? Jadi kos kieu Kakak ieu. Cek pemajikanna aing sieun, tinggalkeun ku aing goblok. Barang ditinggalkeun aing pae sorangan. Pamajikan lah teu ditoel ku Allah, sebab janana yakinna lalagaan. Nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah, nyoba ka pamajikan. Coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa. Kuduna ka Allah ulah ka pamajikan. Lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah. Coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah. Sebodoh. Cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh. Allah. Moal ge ka pamajikan ge. Engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Dei. Ngeunaan teu ka Abah. Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan kajen kumaha geus. Sebab aing tenang biasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang. Tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa. Tah, iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik. Besi diturutan. Ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal. Ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut. Tungtung nama pan ngamalacin. Bah, emang enggak dagang lagi? Enggak, abah norekat sekarang. Itu karung mau dikemanain, Bah?
Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Kan salah ilmuwan mah. Udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja. Sapoe dua poe aja nak kuat. Ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya? Emang kenapa? Akan itu dapur gak kebul. Gimana Allah aja. Udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua. Sini ada sendiri sama Allah ya. Jangan. Atuh gua sama Allah juga gak kelihatan. Berarti kan tahu ilmuwan. Ilmuwan bakal kos gitu, mepet bayarnya nami lu balik. Iya doa ilmuwan makan lagi. Aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib. Allah teh nyin langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kena karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh kena karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayang nyawa moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing. Ku jiwa aing, guys. Babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Enggak seleuweungan disengsarikeun ku batuk. Yang kerjeng Allah iya dihina kuat basen dah salek dah siang aing kerjeng Allah iya lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tan mangdak ieu dicuktak lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumah atau guguruna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumah ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nyana mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyawan ku ahli nama lain tah mah kajen kukumah ge tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Ialah Asmaul Husna walillahul Asmaul Husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-cara anak besi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadag-adagnyana sadunya pangsugihna satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulyana mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan sial katipu urang teh deui mah mun milih presiden nu teger nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri tetapi urusanna luar negeri kuateun henteu otakna ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah urang tingali Yaman urang tingali Irak tingali itu negara-negara lain Turki kada naon gitu model mamar kada nah eta teh kapan teger ai teger mah kajen hukum age ngeunaheun perang urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye kunaon geus malah menang kajen kumaha ge mending dibantingkeun ieu TV-na kunaon lawanna buleudeuy aya nyana kuru jasa ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teh heula ieu mah eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta
emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jangan mau geus dipacokan nya batur eureun macok kongkorongok sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorongok bebek pacokan batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok goblok kongkorongok deui bae sakitu teh ujung-ujungna pan menang nya eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina benang merah madak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kukumaha ge aya bae tah ngajawara eta Habib ku ajeun bari mabok dakwah bae nya mah Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang bangsa keturunan model Quraisy kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kumaha tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mangke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese nu adil wa idza ta'azzatil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqat urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsi teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mana yang nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing ade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sih mantek milih eta anu kunaon sih mantek milih eta anu kunaon sih mantek milih eta ge engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang merada angel kene lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh nah ieu sing ade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil
Sabiwan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawan kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab urang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasih si kagigir lantaran mayoritas Islam ikan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten memang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina nu bantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh zaman sabada Maulana Hasanuddin di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten eta teh Kiai asup Islam Cina asup Islam mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten keistimewaanna di antara naon hubungan jeung Perancis hubungan jeung Inggris hubungan jeung Belanda perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala kemudian kayu kemudian kalapa eta teh anu diekspor ieu ka Perancis diekspor ka Inggris ka Belanda ka Amerika Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang Masya Allah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh Kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka Kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina apa dibawa ke Hong Kong apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus apakah di Syekh Yusuf apa di Maulana Hasanuddin ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin nah ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah ya Allah ya Rabbi istimewa Cina emang tiba lagi jadi emang ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa
itu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gula di daratan. Nah dengan syarat asup Islam, hidayah datang asup Islam. Udah salah asup Islam matanya anak anu membawa gitu bendera Banten. Nanti kurang lamun ke Belanda, tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten. Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia. Di perpustakaan Belanda. Coba ke itu. Suka aja macam-macam. Eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu. Teh lamun urang nyaritakeun tentang Jagur. Teh Jagur teh menang ti mana? Eta Jagur teh eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin. Perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten Jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom masih malah Hasanuddin. Lamun hayang nyawa sakalana si Jagur teh eta di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta Banten ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si Jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok geura deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Nah kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten kekuatannya cuma 65 meter dudur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah 65 meter mah deukeut teuing Gusti sanajan ieu pamere ti wali sanga tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula ieu deuk digunakeun pake perang, tapi lamun Gusti teu ngaijabah maka ieu Jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia Maulana Hasanuddin dicoba kunyana coba cek nyala 300 meter coba 300 meter coba 500 meter 500 meter coba cek nyala 1 kilo coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang cerita Banten mejehna urang cerita kawalian ge emang kumaha gitu ti ditu nama ngan saukur 65 nu mantap ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake Jagur kekuatannya 65 cek nya ieu tidak ada. Jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau. Begitu dicoba Belanda 100 meter coba Jagur parah cek Belanda kondo beda cek jalan dah. Coba jalan orang setengah kilo aman cek orang si Jagur moal naon setele datang bebek. Wah ieu mah lain sa Jagur dah cek Belanda nu mantap diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jerona teh beres penghinaan teh masuk sebenarnya. Nah eta urang keur carita si Jagur Banten huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan wali sanga. Lain lalagan si Jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas tu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur carita belah dieu Syekh Maulana Yusuf eta Cina
istimewa asup Islam. Itulah cerita tentang Keraton Banten ala Kadar. Walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelnya lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deh baik. Tetapi tetap asup Islam. Oh masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap be otakna adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asmawi. Ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleu secara gaibna nu dideuleu hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye meng pelehe. Terasa kurang boga pamimpin ngomong teh jelas awak meng pelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan syaja'ah quwwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lompat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama boragan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu beunang aya nu lompat pokona tenang salila aing di tengah aing berani. Okos orenganan di jero nama lu gancang teuy emang kono eta menang bas ieu lompat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus udah lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar tos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lalu lompat nya mah henteu tungguan saja mau paeh orek tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya beta nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate aya si eta teh hirup perasaan teh tah eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah aya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi ngeungeun urang atuh kalem bae engke ge kabayar insyaallah pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar kan ngeunaheun da kana hatena tinggal si eta oge nya aing ngasa golok bae nya jadi kira urang lamun lempang di nu poe kana aya anu gagah mah tenang ulah sinsen mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngeunaheun kana hatena urang itu besi aya ririwa tilok anu paeh ku ririwa tilok aya palingnya pinsan ulah salah geus ngeunaheun kana hatena ieu bal Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkani dinya sok aya ji kumanya kumaha tah menurut Pak Kiai ngendong bayu ada eta kiai yang peleh eta mah kitu mah geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah nya sama bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawan eta mah nyalian tah kiai kos kitu kiai urang lewat dieu di ditu sok aya garong garongna mah garing marogolok sok pestol ji
kumanya orang yang hirup keneh kan orang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus tak kiai teu bagus kiai itu sok aya garong mangkana aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo aya nyau garongna sagede kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bokem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bokem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bokem moal daek gagonggong anu ieunan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasar bokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin salasar bokem geus jadi resepkeun awewe ka urang nah ieu kudu syujan gagah deles sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 Nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditendeng kunyana menteri perekonomian anu citu tendeng kunyan di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pangti heulaana sebab nyana pemimpinna menteri pertanian nu kudu hebat menteri perikananana kudu nu hebat menteri perminyakan kudu nu hebat nu bisa diajak kerja sama jeung nyana nu dijual mah 100 nu dicokot 200 kudu bisa kerja sama ih bener henteu si aing ngomong eta nah kos kitulah negara jadi ngeunaheun negara teh maju ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR
DPR memecahkan lagi geus teu barerecos wari mah. Coba tuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan. Bila perlu di jalur atau 2 jalan teh. Lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae, macet kena bae di tahap kurang teh. Jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh. Kos imah bae kos gitu. Jadi kurang teh itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk, ieu paranti mobil angkot, ieu paranti kos itu. Jadi kula malah menjadi bupati bisa sih. Bener lain sombong lain bener. Bener. Saya mau bangun yang serikeun ka aing. Lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kasalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat deuk ngomong naon jalan asa rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan mana teh gedungna hadean deuk ngomong naon coba ayo deuk ngomong naon sarean ngomong acuh jahe tungtungna kan masyarakat oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kasalahan jeung kelemahan mah teu loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari tadi kota tadi kabupaten mau di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantap kurang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah kurang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan kurang ieu tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia iya cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieukeun emang aing hayang ceknya nama aing teh hayang meureun aing asa leuwih berat tibatan sia ke